Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun ulah resep sesenangan yeuh urang simak bareng-bareng. Ulah aya rehat-rehatan, ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang. Di dunia mah jang berjuang. Urang mah teh aya sesenangan segala rekreasi sagede. Ieu bencanaeun malulu. Kiai-kiai make jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami mah eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihim. Sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu. Imma yu'adzibun siksa baik-baik. Urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan. Cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan. Ambruk Firaun beserta ponggawa-ponggawan. Cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae. Dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu. Urang datang ke Yordan ka ditu. Aya kawasan anu teu meunang didatangan. Eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Dibalikeun diangkat ku Gusti Allah, dibalikeun ribuan manusia. Eta akibatina berubah karesepna. Teu wajar lalaki resep ka lalaki, teu wajar awewe resep ka awewe. Nah, ieu kan kuari LGBT kambalaya di urang. Baheula makan ngan sakada di negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kabelah dieuna Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari ya Allah di Cikupa. Di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget. Ningali otot golode jelema sterek bagus jasa. Ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu. Hebat ieu. Praktek aduh kiai doana cenah. Kunaon? Kekasih saya meninggalkan saya. Ini fotonya barang di dalam kumisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم hakim. Wallahu a'lamu bimaradi wa akharuna lan utai kaum kang weneh kabeh minal mutakhallifina saking kang narima-ngari kabeh murjauna iku den tanggukeun kabeh macan bil hamzi kalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkihi lan ninggal hamzi murjauna manane muakharuna tegese
ku kang den akhirkeun kabeh taubat saking tobat li amrillahi kadue perintah Allah biming dalam akharuna bima syaa kalawan barang kang ngersakeun ya Allah lawan imma yu'adzibuhum manakala nyiksa ya Allahum min akharuna bi aymitahum bila taubatin kalawan yen tah ngamatikeun ya Allahum min akharun kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lananakala narima tobat ya Allah alaihim min akharun wallahu lanutai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksan pisaning dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhirna wa hum asalasatul atauna ba'du lanutai akharun laikung tetelu kang tarareka kabeh dalam sausana irju'un nabi muraratum nurabe nyatane ki murarah kang putanang ki rabbe wa ka'bum malik lan ki ka'ab kang putanang ki malik wa hilal ibn umayyah lan ki hilal kang putanang ki umayyah takhallafu halinari mangariya salasa kaslan alimumul wa mailan dan condong ila da'at maring senah nifakun warana nifak walam yantaziru ilan nabi lan halawara sasadu ya salah samaring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap kaya liam salah safaukifa amru maka dan kadeg kenapa urusan ini salah sakhomsin nalai-lai 50 wa hajarahum nas lan pihanum min salasa pemanusiatan uzilat para maladan turun kena taubatuhum taubat salasa ba'du indalam sauzene ukifa ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti aya 3 model manusia. Pertama teu milu perang Tabuk teh memang benar-benar embung jeung teu iman munafik ngaran munafik teman-teman kamari ayat geus dijelaskeun Allah ngejelaskeun di saidri aranjeun teh jelema anu teu iman yakni munafik. Dah nomor kahiji jelas-jelasan dawa munafik. Nomor kedua eta ayat dawa min hauli wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah. Abilubanah kamah jeung rekan-rekan anu haju nalian maneh dina tihal hampura atau malang. Nomor katilu ieu ye mumin manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nyana leha-leha bae tenang-tenang bae
jadi lain munape hayang ngareureuhkeun awak tiluan ieu teh nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul. Nomor kedua mailan ila da'ati, hayang senang we ieu mah lain nipak lain nyaho imkan sugi tapi janana embung milu perang tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegur ku Gusti Allah ulah aya rehat-rehatan ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang di dunia mah jang berjuang urang mata aya sesenangan segala rekreasi sakitu ieu bencanaeun malulu kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa eta nu ngundang tsunami mah eta kiai nu ka pantai nanaonan make jeung ka pantai segala kecuali nyana neuk nganasehatan orang pantai masalah teh mah loba nu make rok mini gitu kan loba anu sataranjang teh nyana bertugas ka ditu dikumpulkeun diasupkeun ka hotel ieu ulah aya rehat ulah aya istirahat masyaallah sebab naon bayangkeun coba ge ku urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh berangkat 10 hari ini itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dan lawan gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe berangkat teh kapan deuk perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka dituna mun perang teh mah wah wahara sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae ngees nah ieu endahan kahkobok bae teu meunang di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak ku sakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunang ieu urang kan guari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik LPG bageng ke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyadakan dendam ka jeung kumaha ge lain bakal ngeunah geura ge ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakalna parang sana ka rumah we encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu mah teu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bebener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus puguh Kristen Yahudi
urang kan teu bisa kukumaha. Nah ulah cicingeun golok asa jang mencit embe ji ieu tah urang teu nyaona biasana makan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirung, kemudian geus aya melentis, tah bahasa melentis tah. Geus aya melentis kembang. Nah, eta kan ieu kan encan aya sirungan, encan melentis mah komo. Ieu kaharep da bakal kumaha? Sementara anak nambahan geus aya 18. Tilu biang 18 geus masuk ka juk. Sugan teh sabiang cenah. Emang kotok rintik. Tah. Ih, kaharep sakadar hati-hati urang sebagai bangsa. Nah, ieu kudu kuat teliti atuh urang teh. Kumaha. Nah. Lah cenah diteliti ge urang masa pira urang. Kitu onang. Geus lah kumaha nyararana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadahna. Henteu jasa bisa-bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat jual. Nu kos kitu tah. Bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae. Jiat pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae nanaonan. Pertahankan goblok sia je. Ieu mah paranti aing. Tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah. Kos jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teu semangat. Batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung. Eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat kos kitu eta keur cerita kawin, cerita dagang, cerita berpolitik. Ieu bernegara lamun geus semangat kumaha? Dakwah lamun geus semangat untung masih kena Ki Fudoli. Ye, nyana masih kena saudara sanajan. Ih, jamaah atuh lain deui sanajan baheula. Terus sok diteruskeun. Nah, iya. Aya kana semangat mah alhamdulillah. Nu katilu mah ieu tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk, endahan leha-leha senang-senang ditegor. Wa akharuna murjauna li amrillah. Golongan anu katilu tiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanana kumaha Allah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Ada kalanya Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat. Naudzubillah min zalik. Urang gede dosa haji urang paeh teu dibere bisa tobat. Ieu nu cilaka ge, disiksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan urang lamun nemah ieu keur carita urang baheula, Gusti abdi teh hamba Gusti lu disembah iwati Gusti. Titah ulah resep kana dunia, titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur mah bararisa wali teh ngaranna, batur mah bare solihin teh abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti, nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat nabe. Abdi teh ngaji Gusti, ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katuka luar ti kaenca. Polos tromo Gusti. Tromo. Abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep Gusti hampura. Gusti sadaya-daya. Hampura Gusti mah nemah abdi tak eta aja dihampura ku Gusti mudah-mudahan nemah. Pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat.
moal daek main gaple deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai, komo mabok, komo zina, komo judi, tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobatna. Terima ta tobatna teh deuleu bae bantes tobat balukar tungtungna kumaha. Eta ngaranna diterima ta tobatna kos jelema munggah haji. Munggah haji lah ingat tobat bae ka Allah, balik munggah hajina haju andieup diterima berarti tobatnya. Lamun haju kancolak balik tobat, balik munggah hajina kancolak, itu diterima berarti. Tinggal kitu bae tah. Babari isi aing diterima apa henteu na? Eta. Mantes tobatna haju kumaha balukar. Tuh, badak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah nyangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah disiksa dengan cara ku Allah dimaoteun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urangnya urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakarang ge lemah sana pinarakaeun diomongan ge keur tobat aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah aing mah naon kasalahna ieu pinarakaeun lemah kos ieu mah lain Masya Allah mikir sia iya pinaraka kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya mah abdi yang ngaji mengaji beda kemarin Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunanan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti. Gusti abdi teh salatna mah. Tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat. Ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat. Gusti abdi teh puasa. Jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh sakumaha nu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh oh ulah inget nya kos kitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo ka ngarasan Gusti ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah urang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui itu ibadah teh di payunan Gusti di payunan makhluk di payunan Gusti payunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun eueuh perubahan teh diterima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja aku lah ieu doana cenah kieu kula dekat mana tuh? Dekat Mekah sekitar bangsa 7 tahun ke tukang nah itu maksudnya iya ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti non gitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna iya tuh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah tuh selingkungan Baitullah keur pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah geus didinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun cenah terus bae ka Gusti tobat baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyanakeun bebe jadi Gusti toko nutup bae cenah kieu aju dagangan bae teu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta pantat tadi dia gede tobat nggak gunakan dagang teh kapan make duit bank make duit renter aju taubat diterima tobat tak mal maju datang ka kumaha kecuali eta isap make duit sorangan
Lah henteu cenah emang tadi ge duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna encan menyak deui eta ditarima berarti tobatna asli bungeunnya disebut diterima tobat kos kitu tembung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae make duit bank make duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta diterima tobatna oko saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati ka 60 jana enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ya jeung kiai lain kula lain kula mah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai teh tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat teh ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu di Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun deuk urang tobat sangat di Arafah nomor kedua eta sekitar Baitullah geus datanglah ke Arafah ngadegetan kieu we tetep nya asal kieu diuk nya celek bener milu doa henteu masing-masing baca kiai teh doa barengna beberapa kali itu masing-masing guys geus beres doa bersama teh pan nya ngadoa masing-masing begandeng jasa nya deukeut pan ka kiai kabeh kaget panijen mah parah ya geus teu benta-benta cenah beureuh terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh gandeng-gandeng teh si jelema kan atuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pagandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat dah nu nanya kieu teh bawaan sa bawaanna mah bawaan kula atuh coba toel wah teu bisa lah emang setengah jawara embung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan geus indit urang tetereuh di beurang ke datang ka magrib aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae ageus tak kiai teh geus geus magrib geus parah geus urang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake jeung nya serak sia geus reda geus alhamdulillah pastilah kieu teh tobat diterima ka kiai mah bebeja emang sieun boga dosa naon zina dibalik bae kula mati umur 15 teu eureun terus bezina pamajikan boga zina mah terus sakian eta mah jajan ieu ya geus dia mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mantap kula jojoakan geus sakian eta inget aduh geus sakian teh cukup kula ngajoak di Arafah pasti diterima ku Gusti Allah eta pastikan gitu pasti nggih terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan ka nya nanya ieu kumaha perkembanganana
saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Ya saya ngobrol-ngobrol. Sejuk. Tanya. Eta tobat ya keur diarep ngacocoakan aya karasana. Beuh lain aya-aya deui. Kumaha karasana ayana? Jatuh teman. Enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa. Hebat amat sih cak kiai ya aing mah teu karasa. Kiai ge eleh ya eta. Kiai lagi penasaran cak kiai teh. Guys, pokoknya mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah. Tobat aing teh karasa jasa. Nuhun Gusti cek cenah teh. Batur nyaho iwati kula bahwa kula diterima tobatna. Wih, cek kiai boleh oh ieu. Jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah. Bobogaan gitu udah gua. Aing meureun kabablasan. Aing hayang balik deui ka Mekah. Nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima. Cak kieu geus ulah ngomong. Eta akibat gajoak teuing si eta. Dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya meureun ka aing cek ieu teh aju kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap gitu kan ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa bae koy urang carita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan abruk Firaun beserta ponggawa-ponggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesepna teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan kuari LGBT sambalae di urang baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris kabelah dieuna Amerika Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget ningali otot nogol de jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu praktek aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di deuleu kumisan aing sia aja goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deui lain saeutik kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh
geus teu make aturan agamanya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunnan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunnan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa iya geus disiksa nu kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing ih aju disiksa atawa sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawa kan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum di maotan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat maot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng didinya abdi ngampar didinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng Kramat Tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ku ari mah geus eueuh Kramat Tunggak pindah ka Kalimalang terus ku ari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang ku ari mah anteng di Pandeglang tararigis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor ekspor berada tuh di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabokan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mau bukan orang Banten orang mana Pak Kiai sekian teh itu urusan saya itu mah saya mah Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai kurang belaga bidug aing Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kabawa bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya mah Tangerang iya meningkat etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaihi pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun
Heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu meunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek ieu lah disiksana teh 50 poe 50 peting eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karak gedehan Masya Allah teu meunang sambarang urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geus ka urang sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang ieu di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang aju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayang geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanan urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya duh Masya Allah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dia nak endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae ya Allah ieu nu ngeri kitu mah kaburu pae umur sabaraha aing kan gadag 60 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya komo engke kan aya tobat teh macam-macam pang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobat teh kapan tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur kan urang mah kuari tobat dina Islam ngecan anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah kuari ye tobat teh meh teh be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah mah geus kaliwat wali mah terus kuari mah can husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur geus nobatan goblak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh ieu mah potongan poho kabeh ieu mah tuh boro-boro keur teh salat poho ka Allah atuh nek ira teh disiksa tuh
tapi kan itu lemah tahapan anu beda. Ingat baik ka Gusti Allah, sebabnya berjuang mujahadah riyadhah ngajar nafsu, perang jeung nafsu engke dibere cahaya ku Gusti Allah, warid garana asup kana qalbu, bertanya nyana ka awak sorangan, awak hei diri sia si aya nu dipake karesep ku sia salian Allah, aya naon baju, naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan bicet naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah beat naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae ku ari masih kene kaganggu kene bae teh kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah eueuh salian Allah jadunya teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah so teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya-aya mah laksanakeun aya-aya gunakeun aya-aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunia kebutuhan nu wayah dahar wayah nginum wayah sare wayah make pek bae ulah ge ta'aluk na nyantel kana dunia. Karena mun nyantel kana dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos kitu dipapageun make mobil goreng embung pakabur ta'aluk kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati karap tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran ta'aluk kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah ta'aluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu pake karesep salian Allah aya naon hartina mun sia pae kos kitu ge kumaha isin isi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah eta lah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu beukah irung sebabna Allah sebab da manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia tabejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun zikir wah ieu budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena mah kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia ka aing mang haji malulu telu sia ku aing eta kieu tolol
aduh kagetun nya digitukeun untuk mah isuk mah nanya nya kiai tas di mana kiai keneh mah buya tuh buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah tapi akhirnya belum tilu aliyah lantaran itu pernah beat ke Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika orang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzaliku wallahu alimun hakim Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae anu teu berhikmah anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pison hidup kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah tuh hakimun pisan ulah kudu ngarasula digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan orang mah macaan buku plag waliullah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas sakna nu paeh pas tuh paeh seserian nya mah heuh teh urang sih pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tur mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah urang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas Pak mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incu urang keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم
Allahumma ihdina shiratal mustaqim Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima shalli wa sallim 'ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga manfaat ilmuna kasadayana sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.